Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun hanca kitab Al-Hikam kantun halaman 63. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin Allahumma rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u ma qoronahu amalun. Ar-raja'u ari roja, ari ngarep-ngarep. Al-hakikiyu anu bangsa hakikat, maeta perkara korona anu ngabarengan. Hukana manon amalun amal. Aima tegasna perkara kana nu bukti ema baisan eta anu ngajurung alal ijtihadi kana ngenya-ngenya tanapi sungguh-sungguh fil amali dina pirang-pirang amal. Kama seperti perkara maro anu geus liwat ema fil hazni dina nalangsa sedih. Liana man kana saestuna jalma roja anu ngarep-ngarep man. Sayan kana hiji perkara tolaba tah eta bakal neangan man tah tolaba tah eta neangan man hukana se. Waman sareng sajalma khopan usieun man min syai'in tina hiji perkara haroba tah eta mabur man min hutina se. Waila sareng lamun teu koronahu amal bi alam yukorin kuyen teu ngabarengan hukana ama kana ema naon amalun amal ngarepkeun hungkul ari amal henteu hayang ka surga tapi amal henteu. Balkana balikna bukti roja yuktiru eta megatkeun atanapi ngendorkeun roja sohibahu kanu ngabogaan roja anil amali tina amal. Wa yujarri'u sareng wani man sareng ngawanikeun roja huka sohib alal ma'asi kana maksiat kana pirang-pirang maksiat wa dzunubi sareng pirang-pirang dosa. Bahwa tah ari man pahuwa ta ari ema atanapi kana roja mangga umniatun eta pangarep-ngarep anu teu pantes buktina. Pangarep-ngarep anu teu pantes buktina. Ai palaesa tegasna lain ema atanapi kana roja bi rojain eta roja hakikotan dina hakikatna. Pamitipun guru ema eta teh pahuwa teh kana roja. Bili aya nu kana ema mangga. Indal ulama imunggu ulama bahwa balikta ari ema atanapi roja umniatun eta pangarep-ngarep anu teu pantes buktina. Wagtirorun sareng katipu billahi ku Allah. Ku hilim Allah. Wa yuqalu sareng diucapkeun aidon deui naon rojaun rojaun kadibun roja anu bohong. Asa kantos ayanya billahi teh ku hilim sanes ku ilmu. Ku hilim ya teh. Hilimna Allah. Qala ngadawu Allah Ta'ala paholapa telah ngaganti dauhan Allah paholapa teras ngaganti mimbadihim dina sedina sabadana umat naon holpun golongan anu ngaganti ti anu goreng warisu anu nampa waris holpun alkitab kana kitab yahuduna anu nyokot holpun arodohada kana banda ieu al adna anu leuwih handap wayaquluna sareng nyalarita holpun sayub parulana bakal dihampura urang sadayana. Wal holpu sareng ari makna holpu arodiyu eta jalma goreng minan nasi ti manusia.
Wa qala sareng adahu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al kaisu mandana nafsahu. Al kaisu ari jalma pinter, man eta jalma dana anu mengkek, anu nahan man nafsahu kana nafsu na man. Wa amila sareng amal man lima pikeun perkara badal mautin nutup masa bada maut. Wala iju sareng ari jalma nu apes man eta jalma ittaba'a atba'a anu nuturkeun man nafsau kana nafsuna man. Hawa tegasna kahayang nafsuna man kana kahayangna nafsu. Watamana sareng ngarep-ngarep man Allahi ta'ala kalau Allahi ka Allah alamania kana pirang-pirang pangarep-ngarep. Benteni makolah Matlabul arifina minallahi. Matlabul arifina ari anu disuprih ku jalmi-jalmi marifat minallahi ta'ala ti Allah ta'ala. A'la eta leuwih luhur min matlabi goirihim tina anu disuprih ku salianti arifin. Sawaun akur kana bukti goir abidan eta ahli ibadah au zahidan atawa nu juhud au aliman atawa jalmi nu berilmu liana matlabahum kana saestuna anu disupri ku arifin inna mahwa eta pastina ari matlab asidku eta bener pil ubudiyati dina kumaula wa huwa sareng ari sidku iltizamu adabiha eta netepan kana pirang-pirang tata kramana ubudiyah wa takhalluqu sareng gawe budi pekerti biahlakiha gawe budi pekerti biahlakiha ku pirang-pirang akhlakna ubudiyah wal qiyamu sareng di ngalakonan bihuquqillahi kana pirang-pirang hak Allah pihadina ubudiyah kasyukri saperti syukur saperti nyukuran alama kana perkara awala anu parantos maparin Allahu kana emma wasobri sareng saperti sobar alama kana perkara ibtala anu nyoba Allahu ka abdi seorang hamba wa mu'adatuman sareng ngamusuhanana kajalma ada nu ngamusuh Allah ka man wa muwalatuman sareng asih-asihanana kajalma wala nu asih Allah ka man wa tarkul ikhtiari sareng tinggalna milih alaihi manderikeun pamilih Allah wa tadbiri sareng ngurus atau nepi ngatur mau serta Allah wa dawamul muraqabati sareng langgengna muraqabah lahu ka Allah wal wuqufu sareng cicing bibabi di pintuna Allah labisan halna nu make saubat tawaddu'i kana tawaddu anu sapertikeun pakaian wazilati sareng kahinaan basiton halna anu meberkeun yadal pakri kana kapakiran anu saperti leungeun masikan halna anu nyekel habla rojai kana roja anu sapertikeun tali murtadian halna anu make solendang biridai losiati ku sieun anu sapertikeun solendang ila ghairi dalika dugikal salianti iltizam min ausupil ubudiyati buktina pirang-pirang sifat kahamba kumaula wa ahlakiya sareng pirang-pirang ahlakna ubudiyah paman maka sajalma sodako anu bener man bidalika dina ausof kana tah bukti man mufian eta anu nyumponan bima kana perkara ahada anu janji insyaallah Gusti Allah alaika man anu parantos janji insyaallah Gusti Allah alaika man
Wal qiyamu asidku wal qiyamu sareng ngalakonan bihukuki rububiyati kana pirang-pirang hak kapangeranan pi zahirihim dina zahirna arifin bi taati ku taat wa pi batinihim sareng dina hatena arifin bil muraqabah ku muraqabah lahu ka Allah wadawamil huduri sareng bil muraqabati wadawamil huduri sareng langgengna hudur hadir hate mau sarta Allah ainam tegasna saestuna arifin layat labuna eta teu nyuprih arifin min huti Allah ila hadainil amroini kajaba ieu dua perkara min ghairi muraati hadin tina teu ngariksa bagian wala baqain sareng tetep manapsin serta nafsu bihilapiman kalawan beda jeung jalma ada anu ngalianan man huka arifin painu makasanya naman ada lam yukorin eta teu ngabedaan eta teu naon dia teh ya misahan bener lam yukorin eta teu misahan man ada al hududo kana pirang-pirang bagian wal agrodo sareng kana pirang-pirang pamaksudan fimat labihim dina anu disuprihna kuman palida takula tina kulantaran layut labu yatlubu mana ya layat labu oh bener layat labu kana tabukti naon mat labuhum anu perkara disuprihna ku arifin alal matolibi eta pangluhurna pirang-pirang anu disuprih qala ngadausa Abu Madian qadasallahu sirrah qadasa boga ngabersihkeun sallallahu Gusti Allah sirrah kana atina Abu Madian satana jauh naon bainaman antara perkara antara jalma himatuhu anu ari cita-citana man al huru eta pirang-pirang bidadari wal kusuru sareng pirang-pirang gedong wa bainaman sareng di antara jeung antara jalma himatuhu anu ari cita-citana man rob usuturi eta dileungitkeunana pirang-pirang tutup-tutup wadawamul huduri sareng langgengna hadir hate sarta Allah walau alam.